drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Asik boy, ayo ada berenang jadi mermaid Indo. Assalamualaikum Jasmine. Assalamualaikum Jasmine. Mana si Jasmine tuh? Oh gitu. Neon. Dirinya kenang kamu Jasmine. Kenalan kamu dirinya. Kermai baju aku meh. Dek neon kami ke dia. Ica sedang ngajak renang teh ya kan hari ini kita renang ke Walungan tuh. Ica udah bawa mermaid. Sok atuh Jasmine kamu gerak angus kuna tamai bajuna. Terus kita nyamper si Neng. Terus kita pergi berenang. Kita kudu disamper sini meh. Soalnya di mah mual milu. Jadi gak usah. Nah mami lu seneng Jasmine. Mulahon ku indung nah. Betul, let's strike baby girl. Ya udah atuh kalau kayak gitu mah kita berdua aja weh. Kan kita adik kakak. Bung nih harorem dia. Aku mah ya kalau Sineng pergi aku juga pergi. Kalau Sineng indit aku juga indit gitu. Meneh kudu jeung seneng wae kamu mah Jasmine. Padahal mah bae atuh berdua jeung Ica. Yuk orang renang yuk. Bung nih memaksa. Tapi kalau foto studio aku mah hayu-hayu aja weh. Meneh foto studio wae Jasmine. Kan kamari still atuh ini terenang mah tiba-tiba foto studio. Iya kan kemari atuh eta mah beda deui ini mah. Menit situ kamu Jasmine. Ica teh geus bela-belaan nyontoh dagang ieu teh dagang nasi koneng dami berenang bersama kawan-kawan. Ya terus emang masalah gitu buat aku. Biar lagi kan kita belum ngobrolin kapan renangnya. Nah kamu jual-jual mau mermaid ngajak renang fwe ayu ini ya. Ya emang acan tapi kan ini emang Ica inisiatif hehehe. Atau aku mah lamun Urang neon ini teh. orang kadikira Jasmine Ica ada kebahagiaan sesuatu kadikira. Meni awak ke era pisan si eta asup ke emah batur gram nih selonong buai pisan deh. Amin. Neng, gerak tuang ieu saung geus asak. Neng. Nah, wane malang budak teh. Ulin gitu. Seneng. Seneng, ari mana di gerohan teh nembalan nya? Iraha mah gerohan. Da neng mah tengah denge. Matakna ieu, mana tuh tong make headset jadi otorek gerdar gitu. Orang mah dahar mah kayak deui we. Nah, jeung moal sagala ieu teh. Maneh pundung ieu teh beda kamari teu meunang ka Walungan. Henteu neng mah teu pundung. Nah, atuh jeung moal dahar sagala ai maneh. Nya neng mah keur diet we ieu mah jadi engke daharna kan intermittent. Halah naon diet-diet waduh. Keur dahar ka ditu mana teh? Hayang gering geus gering mah aing nu ripo mana teh buru keur dahar. Mama geus masak awas mun teu dahar. Iya, naon mah maksa neng dahar. Neng ge hayang ulet ka Walungan, hayang renang di Walungan. Teu maksa nih, naon sih? Heran dah ka budak eta. Aya we pe omongan teh nya. Kasih beunah heula ah. Aduh, leguk jempan dedenya adik nyari ah. Kalau Turki kursi teh mak enya si ayah tidak ada harta sok dina kursi wae. Nya. Nah, naon ieu nih teh mamaneng ka dieu teh? Mak enya, kok cenah mamaneng teh hayang ieu hayang milan janji nasabah. Kumaha cenah mamaneng sok poho ieu? Oh, heueuh nya. Emang poe ayeuna kitu kumpulanna eta Bunda? Mak enya, padahal ayeuna poe kamu sama Neng jadwal kumpulan Bang Emok ieu teh. Mak enya. Tapi teh naon kan eta Bunda? Mama Neng milan janji nasabah. Pan Mama Neng mah lain member Bang Emok ieu. Tana naon? Tana naon Mama Neng? Santai we jeung Bunda mah. Mak enya. Are Neng Emok kumaha atuh Bunda? Moal ngambek kitu? Nya moal atuh mah nya ngambek. Mak enya. Nu aya ge si Neng Emok teh bahagia ieu. Mama Neng miluan teh. Nah, itu jeung bahagia segala. Kunaon? Nya teh bahagia we Mama Neng. Mak enya. Sok tara paruguh teh nya ari si Bunda. Mana atuh Neng Emokna ieu teh? Mama Neng geus teu kuat ya yang janjina sabah. Engke sok kadung deui datang. Kalau mah tunggu Mama Neng, tong war ka mana-mana nya. Oh. Gitu.
waspada loh. Ada Elsa di sini? Ngapain? Keur ulin we imaratna. Nganjang nggak si Bunda? Ulin apa ulin ini teh? Kadang kamu teh ikutan Bang Emok ini teh gara-gara kemarin beli kulkas baru. Henteu mamaning Bang Emok. Bareng lagi pan kulkas mah menang ngirim ieu, menang ngirim ti Malaysia. Jang naon ngaran Bang Emok? Menyo, maneh boga kulkas anyar yo. Boga Bunda, 2 pintu iya. Terusnya diharapna teh nya si pantona teh bisa dicoret-coret, bisa dihapus iya. Pokoknya mah nu terbaru weh. Menyam nih gaya oi bawa kulkas 2 pintu. Jadi 2 mulanya kulkasna. Bisa moron yang mana hiji tah. Maunya. Telat Bunda mah. Geus jual ieu kulkasna itu mah. Ka Mama Anggi. Menyam nih teu bener pisan maneh mah. Padahal mah teu ka dijual ka batur ieu. Tawarkeun heula ka Bunda. Kumaha cenanya? Emang lamun teu dijual ka batur eureuk kitu dibalik ke Bunda? Nyanto oge sih maneh Menyam. Si Bunda masuk tara balik ari tante tumannya. Iya ini suka bercanda aja ini si Polkadot. Jasmine, Ica kali itu teh heula kamunya bersihin Neng ya. Oke. Katanya si Neng. Aneh si eta mah Assalamualaikum, Neng. Ngendek naon sih si Jasmine ka dieu? Neng, ayah henteu, please jawab, jangan dikecangin. Ada ini di sini atuh Neng, naon? Ikut sama aku hayu. Ikut ke mana ini teh Jasmine? Ka walungan? Bung Neng mah, pan Neng mah ulahun ku si Mama. Bukan atuh, ini mah bukan ke walungan, beda deui. Terus ke mana atuh? Aya pokoknya mah, ya pakai heula ieu. Nah, ujung make anu kieu sagala itu Jasmine. Sok buru kamu teh fake tong loba tanya lah. Fake. Ning. Nah ieu teh meni poe kieu. Ketinggalan naon? Paling make ieu nya. Doa nih. Hayu ikutin aku. Tuturkeun ka mana ari kamu? Pan Neng lagi ditutup. Oh, hanya poho. Hayu tuh. Sendal Neng. Nih, bewe tuh kudu pakai sendal. Awas ucing. Ngajil 1 2 3. Yap. Let's go. Satu lagi. Yap. Belakang. Yuk. Betul nih emoknya mana ini teh? Kau belum datang sih? Tumben. Kemana ya lama? Sabar tehnya ibu-ibu iya karena pencairan. Abi mah kuat ka ampun pisan dah ka ibu-ibu kaler mah. Si Bunda heula bisa tos karumpul karunya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Neng. Tah geuning datang mah Neng. Punten ibu-ibu. Ayo Mama Neng ya teh. Bade janten nasabah. Moal Neng. Mama Neng mah ieu hayang ulin hungkul kitu hayang nepo janji nasabah. Oh, sapertos kitu. Teu naon pan Neng ya teh. Mama Neng miluan janji nasabah. Janji nasabah hungkul lain Bang Emok da nya. Teu naon? Henteu teu naon Mama Neng. Apanan nya minggon ayeuna ngiringan janji nasabah. Minggon paeun janten nasabahna. Bener kan Bunda? Bener Neng, bener pisan. Mau nyong. Meniku alanggernya ari geus kitu teh. Sok Neng ngeraderkeun ieu janji nasabahna. Mama Neng geus teu kuat ya hayang ngadengi. Kela Mama Neng sakedap. Asa kirang kene itu jalmina. Ari Ibu Haji kemana nya teh ya? Bu Haji mah absen katanya teh. Nyeri huntut. Jadi dia teh ini apa namanya teh? Ya gitulah pokoknya mah tadi bilang ke Ratna. Gak akan ikutan dulu hari ini. Manya ada angsuranna nitipkeun teh ya teh Neng. Kade direnteng ku Bunda yo. Keur Bunda teh boga duit teh kudu ngarenteng. Manya aman itu mah Bunda. Tadi udah dititipin ke Ratna. Jadi santai saja. Manya alhamdulillah atunya ari kitu mah. Sok Neng geura mulai janji nasabahna yo. Soknya orang mulai ibu-ibu. Tangan di dada ya. Sok. Janji nasabah. Janji nasabah. 1. Hadir tepat waktu. 2. Rekening cager kudu tetap kumpul. 3. Apabila ada yang tidak bisa membayar, harus memberenteng. Mari Bunda Manya. 4. Kalau ada yang mau lagi ke rumah, jangan nyumput, harus disamperin. 5. Jangan dulu mau sebelum lunas Bang Emok. Siap. Oke, ya geuning janji nasabah teh. Mengerikannya nomor 5. Jasmine ya teh geus nepi acan sih. Meni tata di teh nepi-nepi.
Guys. Oh enggak, ngomong atuh. Jangan dulu dibuka tunggu aba-aba dari aku. Meniriwehnya aku udah pakai aba-aba, kasih aba-aba biar buka masker. Aduh, si labu. Sok atuh. 1, 2, 3, buka. Jasmine, di mana ieu? Meni alus kieu lucu, aya kabar. Eta tangkaran aya laut. Tapi kamu udah kenaon Jasmine? Nyulik eneng ka dieu? Ya udah piknik lah, ayo. Piknik? Piknik jeung saha? Jeung Ica sini Neng. Neng, ayo kamu oge geuning nih. Neng kesel. Nih resep Ya Allah, meni aya samak lucu. Ya dong. Hehehehehehe. Tapi tuh mas, si eta piknik pakai ekor mermaid. Nyonto atau Neng apanannya ieu mah di habitatna Ica. Jadi Ica mermaid gitu. Oh nya kan kamu mah dulur lauk sapu-sapu. Tapi Jasmine, nah itu kamu kaidean ngajak Neng piknik di dia. Di entah berantah. Lain ide aku ini mah, ide si Koneng, ide si Memet. Iya Neng, ini mah ide Ica, soalnya kan Ica mah kreatif, cantiknya juga inisiatif. Oh gitu. Tapi nah asa tiba-tiba gitu ieu mah tidak ada pemberitahuan heula. Nah Ica Sebenarnya mah tuh tiba-tiba sih Neng. Jadi kieu nya caritana teh. Kela Isya, jangan dulu bercerita. Nah Jasmine. Bagiin dulu nasi koneng nih, aku tekuat lapar. Kakak karena cerita mau sebagikan. Sini. Oh iya, nih atuh. Punya Jasmine. Thank you Isya. Finally makan. Ini punya Neng. makasih Ica. Jadi kumaha ieu teh ceritana? Jadi kieu nya ceritana teh pan Ica teh tadi teh nyampur ka imah si Jasmine, terus maafnya nih, terus Ica teh iyo si Jasmine cenah kamu tuh menang ke mama kamu, terus si Jasmine ge mal indi cenah Ica teh jadi kayak sedih gitu, terus Ica berinisiatif daripada teh indi tenang ya enggak kita piknik, tapi pikniknya di deket sungai gitu kan. Ica udah jadi mermaid, banyak tuh jadi iyo indi kan Ica harus ini menghirup udara laut gitu. Oh, pengen teh gara-gara Neng. Di, mending KGR-an atau KR. Henteu, ieu cuk saha kamu yang mana tuh GR. Tapi koneng, nah kamu kepikiran ini teh piknik di sini di tempat yang ada sungainya? Amin. Biasanya kan temen teh di sawahnya kita teh di sawah Bu Imas, ya mah tiba-tiba we di dia. Lain di mana? Ya kan Ica teh suasana baru nih, jadi Ica teh milih di dia tempatnya, soalnya resep di dia mah aya cai, aya sungai. Bisaan Ica kamu milih tempatnya di dia anu tiis angin sepoi-sepoi. Ini mah tempat koji, meureun anu cek bahasa genjet nama. Ya dong, siapa dulu Ica. Tapi Neng, kamu mau dicarikan ini teh pergi ke sini. Moal Ica, apana Neng teh bebeja jadi tak apalen. Jadi aman. Oh gitu. Tapi BTW ini nasi kuningnya kok nikmat banget ya. Nguningnya tuh nguning banget, enak. Yang nguna dong, apaan Ica beli nasi kuningnya di Ibu Awis. Emang kamu boga duit gitu Ica mau di Bu Awis? Kan Ibu Awis mah mahal. Ica kan karena ge Awis jadi mahal. Hantu, jamat teh boga duit. Udah balik lagi pan iman teh milih. Oh dibere. Oh gara-gara yatim meureun ya, jadi si Isya diberi sama koneng gratis. Untuk oke, Ica mah nyokot telat terus Ica dibayarna ku si Jasmine. Di, nah sama aku dibayarnya ini teh. Ya kan Ica teh boga duit atuh Jasmine meni juga anu teu apa wae kamu mah. Nah, atau kamu jeung meuli sama koneng Isya teh boga duit mah. Jeung di Bu Awis deh meuli jeung aku di anu merah teh nih. Gimana sih? Ya kan Ica mah inisiatif atuh Jasmine. Inisiatif eta tadi teh. Inisiatif kamu mah bikin aku ketempuhan Isya. Tok inisiatif deui ah. Maaf ya Jasmine. Iya nggak apa-apa sama aku dimaafin. Untung tempatnya enakeun. Jadi kan aku good mood. Tapi guys, Ica boga inisiatif deui ini teh. Inisiatif naon deui si Icam nih. Tadi teh inisiatif wae. Lah mun bener. Tentunya deh guys. Makan aja sekarang mah yuk, makan yuk.
Si Ica mah meni diheureun wae si Jasmine teh. Geus naon si Jasmine teh benci ka maneh teh Ica. Tapi nya guys, kita lamun geus dahareut langsung renang resep da jiga langsung jebur gitu jigana resep kita juga ikan ieu ikan julung-julung. Ah nyampe kok ada yang dicarekan meh. Aku mah mau miluan fact apa nih? Heureun atuh Jasmine meni serius wae ka mah abang pangkolot di antara kita bertiga. Jasmine kolot. Gandeng maneh koneng nih, loba omong dahar mah dahar we, loba omong. Nikmati suasananya. Jasmine teh umurnya beda berapa sama kita? Si Jasmine bedanya sama kita 100 tahun, Cak. Dih nih apa sih? Aku beda sama kalian cuma sebulan kan miring we. Di zaman purba. Dahar atau ngomong gandeng sama aku gaya kerja jadi. Nah. Bisa gini bijaan ngajeres ngajum hewe. Alah meni bete kudu sendal. Iya what the style ucing. Gelang.